Cepet anterin aku, Mang. Anjir. Pesan laki aja dah aja. Aku duka jeung sambal meureun. Meureun ceu. So beda kieu hartena nah. Ari ceu kunaon ulang? Ai dahar nikmat kieu teh sok sono ka si bungsu. Keur naon nya di kota? Si bungsu si Neng Esi. Nya, esi debat teh lebaran can balik wae. Heuh nya ceu ka lebaran. Saminggu deui ka lebaran teh ceu. Atuh kaminggu deui. Kaya ceu aya lebaran saminggu deui. Berarti ayeuna puasa meureun ceu. Nya bulan puasa. Terus ieu naon dahar ceu? Kosim! Aing mah nih tengah bejaan teu. Kemudian puasa enak teh. Puasa tapi kalau eta kan nyelebek tuluy ieu ceu. Oh. Sok, mas. Geus naon eta ceu kalau nginum geus teu? Kosim kaselek. Ulah memang masih inget pokok malam tuh cina. Ae, ri ceu. Besan. Mau buka lanjut teh. Sama itu teh. Mak. Abah. Assalamualaikum. Aman, sebagai si Abah teh nya. Belum bokan kana oge. Dari kasahan Mau ke emas sama Abah? ngomong lagi yang letter B buat di kotanya Iya dong, gak lihat ini penampilan aku. kela saha anakna emak jeung si Abah Kan aku anaknya emas sama Abah. anak nasi emak ongko anak si nasi emak dengan dua si Uus jeung si Esi. Iya saha. Aku mah Eci tante. Udah berisik nih tante. Sekarang emaknya kemana? Neng teu apal si emak di mana ayeuna kayaknya masih emak teh ayeuna geus lila cicing di mah mangkosim di ditu. Oh diongkosin. Terus si Abahnya di mana tante? Uus si Abah mah geus lila teu balik ka dieu ngomongna marek ka kota tapi teu balik-balik. Hayu mending antar aja ke rumah Om Komsimnya. Anak nasi emak ongko anak si nasi emak dengan dua si Uus jeung si Esi. Yang tejak Uus apa Neng Esi? Abi Uus tante. Astagfirullahaladzim. Nah jangan Uus teh jadi kitunya. Tuh, aing sonona ka bidadari Eda, selira teu panggih. Kumaha kabarna ayeuna? Datangan ka imahna nya. Selira teu panggih euy. Mang.
Jadi cangkeng, aduh. Ari Neng atuh naon ngareureuwas Neng. Mang mau uang nggak? Hayang atuh kabeh ge ari duit mah Neng. Mang mau uang nggak? Hayang duit mah kabeh ge Neng, atuh Neng teh ka mana? Hayu anterin aku mau ngojek. Pace malin tukang ojek Neng, sakieu kerenna. Duh, sebut tukang ojek. Keren dari mana? Kayak badut ancol. Tadi sakieu keren disebut badut ancol. Cobalin tukang ojek pace mah. Wah, jangan sombong, Mang. Udah anterin aku. Nanti aku bayar kok. Si Ajibi awal balaga. Orang mana? Mana juga si Kosim bisa. Iya, Mang. Om Kosim, kamu tahu? Apal atuh? Mang Kosim ari Neng, saha Mang Kosim ya? Aku anaknya Mak Edo. Hah? Anaknya Mak Edo? Wah, mau boga budak. Rizky, euy. Udah, nggak tahan nih bau. Bau naon Neng? Bau sungut, Mang. Oh, Hayu cepat anterin aku, Mang. Ayo bau nih. ayo Neng. Ayo. Neng. Oh, itu Neng, Mang Kosim teh Neng. Oh, Neng. Oh, duitan can. Neng. Oh. Mana duitnya Neng? Aduh. Hey. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Arek saha ya Neng? Mau ke Om Kosim. Dewek Om Kosim mah. Terus Neng ek naon ka dieu? Ini aku anaknya Mak Edo, Om. Oh, si Neng Esi. Ih, Eci bukan Esi. Ah, Eci oge. Ah, udahlah, kemana sih Mbaknya, Om? Keur ka sawah si Mama. Sok we asup aja lo. Neng. Mang itu ongkosna encan tadi aku ngojek, Mang. Nya. Naon deui wae maneh ka dieu? Itu ongkosna encan, Mang. Ongkos naon? Ongkos ojek. Hai Neng ngojek asa? Kasih Mang. Geus balik. Kudu make ongkos maneh teh. Aja Neng. Benang deui wae ditipu, coba kudu geulis ditipu teh. Tuh, gara-gara si Kosim aing ojegan teu dibayar. Aing nah, euy dendam kitu nya. Aing dilawan sieun, dendam sieun euy galak. Awakna leuwih badak. Duh. Mana? Ke si emak euy. Wah, aing atuh mah kudu kitu nya lah. Kagok. Mak, keur naon? Pace, biasa keur ngaramet. Oh, bantuan ulah, Mak. Teu kudu. Naon geuning? Ah, kebeneran bete keur leumpang, empok emak bisa perlu bantuan. Teu naon maneh ka dieu? Oh, nah kebeneran empok emak mata bantuan gitu maksudnya. Geus tuh ka saung. Siap. Boga dahareun saung. Nah, ayo we. Aya naon, Pace? Kieu mah aya obroleuan. Cobrolin naon?
Pirep kalau dibeja-beja. Si Kosim dia mau awewe kayak Wah. mah. Bener. Asli pace mah nempo. Dia awen gede ojegan ku pace, malah mah teu mere ojeg Kosim ulah da cenah. Nu bener maneh. Bener, coba bulan puasa pernah aku mau awewe gitu juga. Sebal si Kosim. Eyang. Beneran gitu. Asli Cing, urang teang geura lah. bageulis aweuna ge mah jauh jeung mama. Lepok sa Kosim. Bongan atuh mayar ojeg ka aing kita ulah. Cailan ka ku aing. Si emak di aradu. Lepok sia Kosim. Sare heula ayeuna mah. Ari maneh nya mau awewe Kosim? Aweuna ieu ce. Cek si Pace cenah mau awewe. Bulan puasa kieu mau awewe sia ka imah. Lain mau awewe. Kosim mereka bejaan ka ece itu aya si Esi balik. Si Esi? Si Esi si Esi balik. Balik cek saha di ece Kosim mau awewe. Cek si Pace tuh nyamperkeun ke sawah ka Ece. Jangkar ke hand paca. Di mana ini si pacana ece? Di saung. Ece aya ka si Esi Mana nya. namjing ece mau balik? Goblok nasi pace. Kurang saja keren. Aya naon, Mang? Kadieu lin enaon. Turun. Ngomong naon kasih ece. Tuh ngomong aku ke bantuan rame tadi betul ngomong naon, Mang. Ngabantuan ngaramet naon mana teh? Asli na gen. Bebeja kasih ece aing mau awe ka imah. Oh, itu tuh bebeja da. Tuh. Ku tadi baik bantuan ngaramet. Anjek ke kasihan di kamari. Geus, sok ayeuna mah. Sia buka baju. Udah buka baju, Mang. Bosan aing hayang ngunculkeun sia. Era meureun, Mang. Alah, sok buka. Bisi ku aing di bal angkeun deui. Sok kuat. Ya tuh, Mang. Buka. Gawat. Dengan baju. Baju, Mang. Buka baju buat Era, Mang. buka mual. Gila muka baju ge. Sedih gemuk, Mang, bajuna. Gawat. Ya, Mang. Sabar, Mang. Merkosa Abi, Mang. Amang gue gak kuat, waing ditukeran bajuna kuat. Kalian bajuna. Mang, era, Mang. Cicing nakuan, waing bawa tuker kena nama. Aduh, Mang, kunaon tuh keranana, Mang? Besok turun, dia pakai daun yang mana? Aku daun, Mang. Sama bang ngomong. Tuh bulan urang juga boya buntu. Aduh lihat jika bawa buntu jika besok turun, pakai baju. Nyaan si Emang. Pikat tega ka urang, ampun teh. Mang, itu mana, Mang? Tuh kan ponak, urang taranyang. Oh, jadi, Mang.